terang bahasa Arabna maun sok bush corona maun cai bush corona abus kana tikoro ngeunah Pak Prof ditampi Pak Guru Ibu ditampi Neng MC nu ginggiapeun ditampi tapi hubungan jeung kepada urang naon ge kudu sae tah modelnya kan urang teh ngadieu teh dalam rangka menjalin silaturahmi untuk mempererat, untuk memperkuat, untuk memperkokohnya. Betul tuh orang. Hubungan ikatan batin kita antara orang tua dengan pihak sekolah, dengan pihak madrasah. Karena kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu ngakit, ngadidik, ngapi, ngajari supaya budak kurang soleh soleha, soleh soleha, soleh soleha. Ngos. Betul. Betul, betul. Nen. Sabok Pak. Ada surat ceramah gitu. Berapa brother? Oh, Cina ya. Saya bisa. Masih kena kamang ikim salah kita. Ada cerita. Terus ya. Jadi kan tiada lain dan tiada bukan kan? Nikmat yang paling indah, keberkahan yang paling luar biasa. Bahkan Rasul menjelaskan ini nikmat yang sangat luar biasa. Di antaranya ketika kita punya anak yang soleh soleha, amut-amut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep semangat deh. Terakhir mah suaranya suara himahnya. Wow. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi hadhil haflah al mubarakah. Asyhadu an la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala
وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawuh syukur kadat murbehing alam, yakni Allah azza wa jalla, nu parantos maparin sugrining nikmatna ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang yuswa, nikmat sempet, nikmat aman, nikmat nyaman tur, nikmat merdeka. Sehingga alhamdulillah dina ieu dinten anu mulia nu dimulyakeun ku Nu Maha Mulia, dina ieu makom anu suci nu disucikeun ku Nu Maha Suci. Bari nyandak tekad niat tur cita-cita anu agung nu diagungkeun ku Nu Maha Agung. Urang sadayana tiasa hadir. Hadirna lain sembarang hadir, tiasa ngariung-ngariung lain sembarang ngariung, tiasa kumpul. Tuantun kepala dia mah ya profesor. Kumpul lain sembarang kumpul, tapi hadir orang sadayana di dia teh yakin lain tambah seba, lain ubara cangkela tadi foto biwir. Tapi hadirna hoyong wada, hoyong munda, hoyong kanda, balik kanda ya sok bari nangtung lah. Kan tukang kamera mah aya gawe. Hoyong wada, hoyong kanda, hoyong munda. Wa aslamun nu gehgeran balik ka imah teh jadi kikieuan lah. Naon anu wadal, anu kandal, anu mundal teh keimanan ka Allah Subhanahu,
persahabatan, persaudaraan, ukhuwah bersama sesama manusia. Jadi kandal mundal wadal hablu minallah, kada wadal mundal hablu minannas. Alhamdulillah. Sabab dua-duanya nage kan kudu dilaksanakan kalawan nya. Ceisnya siapa? Bidiah aya orang babakan sawah bidiah. Oh aya, baraya wing Jadi dua nana kudu dilaksanakan kalawan nya serius. Sabab cek keterangan ajengan dua nana ge tetap penting kita laksanakan kudu alus habluminallah, kudu alus habluminanas. Jadi kita itu harus balance antara vertikal dan horizontal gitulah. Betul. Salatna singa bener, ngaji Qur'anna singa bener, puasana singa bener, dikir wiridna sing bener, ruku sujudna Tapi hubungan jeung papada urang na oge kudu sae tah model ya kan urang teh ngariung teh dalam rangka menjalin silaturahmi untuk mempererat, untuk memperkuat, untuk memperkokohnya. Betul teh biodah? Hubungan ikatan batin kita antara orang tua dengan pihak sekolah, dengan pihak madrasah. Karena kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu ngatik, ngadidik, ngaping, ngajaring supaya budak urang saleh saleha, saleh saleha, saleh saleha. Ngos, oyuhan. Betul? Betul apa betul? Nya. Sabab Pak, ada ayat suara cerohmah gitu. Orang loba brother ya mah. Oh cina aya sagar ce. Masih kene kamang ikin salah kita. Oh lain beda deui carita eta mah. Terus kan. Jadi kan tiada lain dan tiada bukan kan? Nikmat yang paling indah, keberkahan yang paling luar biasa. Bahkan Rasul menjelaskan ini nikmat yang sangat luar biasa. Di antaranya ketika kita punya anak yang soleh solehah, anu taat, anu tumut ka Allah, ka kolotna, ka guruna. Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Betul apa betul? Dasok karasa kurang sanajan lubak limu kebon lubak teka lubak si jabrik dipipiri si jamrong di kolong sawah ledok imah temok pamajikan denok montok dahar najeng nukong korongok jaba ditabihan sarang kuruk-kuruk dorok dok enoknya boga budak kuang kelang aja soleh tesoleha polontok gelisah ece wah ubarna. Betul apa betul? Sanajan kongkorong ece segede pelak beca, gelang ece segede rantai kapal, unggal minggu pedicure bulu kelek dicukurnya, parawatan ece diwedak samohok di lipstick ngadolewak disipat ngajepat di sedau moronyoy banget ge meuni galowing deuleu galowing. Kinclang moronyoy si bapak nawal bapak gaweanana nepi ka duit teh ece unggal balik ka imah teh setengah mobil ece. Tapi lamun boga budak teh soleh mariweuh ece riweuh. Kumis baplang teh jadi lempes. Pangkat luhur teh ngampleh. Riweuh matak mugia dengan kerja sama-sama kerja sama-sama tanggung jawab ibu bapak sebagai orang tua biologi nyabu dan guru-guru adalah orang tua ideologi
maka akan bekerja sama, berjuang, berjibaku untuk mendidik, mencetak, membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Capek. Salawat beserta salam, marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada junjunan kita sekalian, Habibana wa Nabiyana wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi tahilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka tabi'in ka ulama al-mutaqaddimin, ulama al-mutaakhirin, atu akhirna ka urang sadayana salaku ummatna nu sapapaosna nyonton nyintang uswanguduang aguguniru kana akhlak baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi. Mugi ya Allah kuasilah ya acara kucukang lantaran ya acara kuasilah ya riungan urang sadayana sing jadi cukang lantaran dirawu dipangku di aku jantan ummatna, amin. Anu bakal kenying kabagjaan dunya paratna tratugi ka akhirat kenying syafaatil uzma ti baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi, amin ya rabbal. Sabab geuning ecenya cik saha nu nitah urang jeung kulawarga supaya daek milari ilmu, ngajemput ilmu, berjuang sakuat tenaga supaya jadi ahli ilmu. Nu miwarangna lain RT lain RW, Rasulullah sallallahu alaihi. Napi ka kateranganana jelas talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yen nyar ilmu teh wajibul kudu fardu keur muslimin muslimat minal mahdi ilal lahdi, ti mimiti di ais nepi ka di pais, ti mimiti di bedong nepi ka asup kanu nyangka radang. Kudu laras aja Allah cek guru abdi mah Allah ilmu panutup. Contoh guru urang sadayana ini Bapak Profesor ya. Beliau terus-menerus menimba ilmu, menggali ilmu, mengamalkan ilmu, berkumpul bersama ahli-ahli ilmu, berjuang bersama pecinta ilmu, mentransfer, memberikan ilmunya supaya berkah. Sabab cek guru abdi ge ilmu mah eueuh ilmu panutupnya maodahnya. Sanajan urang geus S1, S2, S3, punten Pak Profesor anu heureuy, S batu cenanya. Tapi ka tiis botong tidak ada batasnya. Siapa yang memerintahkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Betul apa betul? Cek guru abdi mah Usman, salat aya nu wajib aya nu sunat, betul? Puasa aya nu wajib aya nu sunat, betul? Tetapi ternyata nyiar ilmu mata aya nu sunat kudu kudu matak ganjaranana ge buadag kacida buadag. Barang siapa yang ingin dunia dan isinya ku ilmu, barang siapa yang ingin akhirat ku ilmu, hayang dua-duanya ku ilmu ecenya. Maka geuning nyiar ilmu ngaos nepi ka banyak keteranganana. Ku kolot sok dipake sisindiran, ieu teh hadis teu. Kamana jalan ka Jogja, kaditu ka palih oetan, kamana jalan ka surga, kaditu ka pangaosan tok tak itu sing tarik moal ida harus surur teh sodako sok mun ieu mah di masjid jangan nyebut dreng bisi doraka moal atak sakali deui tok terima kasih.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atak mugia cece acek eteh bunda mih mau akang amang wa alo. Sakali deui cece acek eteh bunda mih mau akang amang wa alo. Halo sia cek kayak gerak YouTube-na urang bagikeun ka cek. Bibir abdi sia geus siga satempel profesor gerak. Bu. Jadi insya Allah jalma ahli ilmu, jalma ahli cinta ilmu nya bu, jalma nu ngadukung ngadorong supaya murang kalih urang jadi jalmi-jalmi nu berilmu, maka ini adalah pahala yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matak abdi sok mau ngupingkeun kolot nyarios. Jangan uspet maah kabudak teh lain moal ngawaris harta moal wakang ngawaris naon mamarek ngawaris teh ku ilmu sabab ngawaris ngan saukur ku harta loba jalma nu beak hartana malah hartana jadi tukang lantaran para laras aja. Ayeuna lamun ngawaris ku tahta ku jabatan teu saeutik. Keur aya mah kolotna masih kena bisa didegehekeun. Kolotna geus eueuh parasea deui wae parbut jabatan. Tapi ngawaris ku ilmu, yakin apapun yang akan ia cita-citakan, ia idam-idamkan dengan ilmunya yang tulus, yang lurus, yang mulus, yang bagus, maka dia akan sampai ke sana. Betul apa betul? Malasianya ceo capongnya biji mama centut cetati ceami cekokoy bitimoh biisa cenah ceyeti cempit wa inti cesumiati disebutan dulur aing kabeh dalah. Cek guru abdi cek guru abdi kapungkur nuju di pasantren Utsman Nabi Sulaiman alaihi pernah ditawisan kuno maha kawasa teh hayang harta, hayang tahta, hayang ilmu. Ternyata nu dipilihna ilmu. Tuh, ku barokah ilmu aja ku ilmunya. Beungharna terkenal, ecenya raja kaya. Sagala boga, pabalatak, ngajalajar. Nya, karajaanana ge wah, bararadagnya. Ngamfal termasuk deuna ya Allah jabatan anak hartana termasuk ibu karena ilmunya Nabi Sulaiman memiliki kelebihan bisa berbicara dengan binatang cik saha anu tiasa ngobrol jeung sireum makila lain eta Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut, seluruh binatang dia bisa. Tapi abdi ge pernah diajar sora sireum ka artis cilik hoyong apa sora sireum hoyong. Mudah-mudahan mah teu salah ya. Abdi keur leutik pernah lalajo dina TV aya lagu anak-anak. Ternyata eta Melisa ngaranna anu nyanyi abang tukang baso nya kalau kene nu abang tukang baso mari sini aku mau beli satu mangkok saja 500 perak yang banyak basonya baso bulat seperti bola pingpong kalau lewat membikin perut kosong jadi anak jangan kau suka bohong kalau bohong dikorowot uspet gondrong. Makasih. Ece asa ginggi apun sok ece da ece ginggi apun lamun aya uspet gondrong di kopea peting-peting ece ka imah ye.
Ah, si Ece penting ayeuna Ece sia mumpi buruk sia. Tapi si Ece kamari abdi ngaji di Pakidulan sisi laut aya nu ngabelaan. Ujang kalem. Sanajan ujang kikituan nying sieunnan Ece mah teu sieun. Aya nu leuwih keung mah kamari. Ece keur di imah walah ngadeg-deg Ece. Sabab loba nu punten di luar Ece nya. Keur ngepung imah ari ditoong teh sia Ece tina hordeng Bang Emok Ece. Teraskan Ibu, teraskan. Siap sajam? Siap 2 jam? Siap 3 jam? Gebugan sekalian, gebugan. Sok tah. Ece meureun balik ka imah bunga ulang ya. Paprop. Jadi geula ya terek ngobrolkeun sireumnya. Kalau sireum Nabi Sulaiman itu betul bisa berbicara. Ari abdi mah ti Melisa ingetkeun meureun Ece keur leutik kumaha salah sireum teh. Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut cacing? Oe, oe, itu katamu. Oe, oe, itu jawabmu. Izin bade eueut heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ngas atuh rek nginum serikana wae sih. Nya moal da aku nu nginumna ge aku. Ibu abdi izin sabab khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Di sini ada yang tengah-tengah yaitu bahasa Arabna naon Ibu? Terang bahasa Arabna maun sok. Bushkorona. Maun cai. Bushkorona. Abus kana tikoro ngeunah. Pak Prof ditampi. Pak Guru, Ibu ditampi. Neng MC nu ginggiapeun ditampi. Ina rempokeun ih, meuli. Hah. Baik. Ibu, Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan nikmat yang sangat luar biasa ini, pada siang kali ini, di tempat yang mulia ini, kita bisa berkumpul bersama-sama. Betul apa betul ya Bu ya? Apatah lagi, pada hari ini, kita tahu hari ini bertepatan dengan Hari Guru. Betul apa betul? Dan kita juga harus paham dan sadar, sesadar-sadarnya, bahwasannya bro, coy, bray, cut, braya, kita semua muanya. Entah neng MC. Dalam keterangan yang jelas, kita itu tidak tahu apa-apa. Betul apa betul? Ketika kita di jero beteng ibu kita. Betul? Bahkan ketika kita dihejenin dan dijuruin. Kata guru saya, kita itu tidak tahu apa-apa, betul? Sarua sadayana ila kajaba lah, ada beberapa kisah yang langsung bisa bicara, tapi itu adalah khawarikulil adat, keluar dari kebiasaan. Itu untuk membuktikan kemahabesaran Allah. Tetapi secara umum manusia ini dilahirkan dengan tidak tahu apa-apa. Betul apa betul? Betul apa betul?
sok sarua bade punten Pak Profesornya bade kiai bade ulama besar bade tukang siwur bade insinyur bade tukang bajigur rada alim era eta mah mun bade profesor bade tukang sumu kompor bisi culangungnya atanapi tukang karet kolor abis culangungnya ulah eta mah ulah disebatkeunnya henteu eta mah henteu atas sarua ketika dijuruin itu tidak tahu apa-apa betul apa betul rek awewe rek lalaki rek calon presiden rek calon wakil menteri cerikna sarua harinya ho ditepuk tanganan ge mah menepi kalohor ek lewe moal ngomong kelabuk paburisak walah eta aya nu aya piriwit moal offset urang ibu tidak tahu apa-apa sama menangis teu pernah abdi ngadenge kena calon artis begitu lahir cerikna halimpu can ngadenge nya sugan kena calon artis cerikna teh ibu wah 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 sigana ibu guru lamun boga budak cerikna kitu hayo we lamun libur teh nyiwitan budak kok nepi ka garareunuk atawa kena calon penyanyi gambus ecenya cerikna teh kita lahir ke atas muka bumi ini tidak tahu apa-apa. Yang membuat kita tahu, yang membuat kita paham, yang membuat kita hafal, yang membuat kita bisa seperti ini bukan hanya anak-anak sanawiyah, bukan hanya anak-anak aliyah, tetapi kita semua kita bisa seperti ini adalah jasanya sang guru. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka pantas kata mayada, gening kata mayada ya. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Nggak saya sakit tuh sok tarakuat, sok hayang cerik, pemalamun ti imah can sarapan. Ya, betul Bu. Kita tidak bisa memungkiri. Kita bisa seperti ini, kita bisa membaca, kita bisa menulis. Cek batur urang pasehat maca Quran, cek batur urang alus gerakan sholatna, cek batur urang bener akhlak sapopoena, cek batur urang alim, cek batur orang betul-betul ahli ibadah. Orang bisa kitu teh kusabab aya nu ngabimbing dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Siapa saudara-saudara? Mereka adalah guru. Betul apa betul, Bro? Tuh. Sok lah. Ayeuna aya presiden, aya menteri, aya jenderal, aya polisi, aya profesor, aya ahli atom, aya ahli kimia, aya ahli segala ahli. Pasti mereka bisa seperti itu karena mereka punya guru. Betul apa betul? Sedangkan posisi guru itu penting. Aing saking ku penting 180 derajat moirna ge. Karena saya mendengar dari guru saya, kalau kita belajar tidak punya guru, tidak ada pembimbing, tidak ada orang yang tanggung jawab terhadap ilmu kita, tidak mutasalsil, nyambung, maka guru nasaha setan.
Penting guru. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya pantas saya mendengar dari guru-guru saya ketika Hiroshima dan Nagasaki. Di mana ya Tete? Di Jepang. Betul apa betul? Bisa bahasa Jepang bisa? Aya nu disundakeun teu boga duit nun bahasa Jepangna. Kuraba, sakukurata. Nya. Ari jukut naon bahasa Jepang Sundana? Kasuka kuda. Betul apa betul? Ngan ieu ku abdi kota dijiwir ku ibu-ibu. Cing bahasa Jepangna ibu-ibu nuju di pantai keur nangkarakkeun bahasa Jepangna. Kukira kura-kura. Oh dijiwir urang euy. Dijiwir. Curangong sia cenah. Ai maneh keluar ti mana panti dieu geus kieu makan teu bisa kieu deui. Ketika Hiroshima dan Nagasaki pada perang dunia, maaf profesor kalau salah nanti dibetulkan, perang dunia kedua kan dihancurkan dibom nya cok. Ece kakarannya papangnya kang ajangan model urang kok. Tuh panitia nungguan salahkeun atuh. Nya balik ti dieu panitiana cararekan loh. Teh abi baliknya panggil panitiana mana? Kita kembali, Bu. Ketika Hiroshima dan Nagasaki itu hancur, Bu. Cekolot, Profesor kalau saya salah betulin. Itu sampai Jepang itu anenoy ya Bu ya. Hiroshima dan Nagasaki itu Ibu sampai anenoy. Sampai ayud. Jadi yang asalnya teas itu menjadi ranca, Ce. Jadi yang asalnya di tincak itu aman jadi membelesek, Ce ya. Jadi begitu ditincak teh bidiah ngabelesek. Hancur. Coba saya pernah dengar dari guru saya yang paling awal diselamatkan oleh warga masyarakat Jepang siapa? Guru. Jadi ketika terjadi bencana yang segitu dahsyat sampai di mana-mana hancur lebur. Aing kuat kapajelit aja nya. Guru. Kenapa guru? Kok guru? Ih, gening guru henteu abi heula. Urang tas ngadahar naon tadi eta Kang kameramen. Nah, sigana teh ngadahar besot loba teuing ho. Ternyata karena guru lah nanti kemudian hari ketika digembleng dibina akan muncul orang-orang yang mampu membangun negeri, mampu mengisi negeri, mampu menyelamatkan negeri, mampu menjadikan negeri ini lebih baik, lebih maju, lebih unggul, lebih hebat. Betul apa betul? Gitu ece. Alhamdulillah. Teraskeun. Ada ece mah ngareunah urang udah bening hegak teh. Ecek si ece teh nah we make ngomongna tarik-tarik teuing. Da ari lawan kuda urang makan juhein apa juhein? Juara HS internasional ece. Jadi lamun ngomongna lalawanan teh sare ece nya. Kan abdi teh geus naik kelas tabah heula mah ece abdi keur kuliah mah gelar teh PHBI ece abdi teh. Persatuan Hudang Berang Indonesia nya. Tah ayeuna mah geus juhein juara HS internasional ece. Baik. Itulah dahsyatnya guru. Makanya pantas Ibu dalam beberapa keterangan. Ulah-ulah jalma, Bu. Maaf. Ulah-ulah jalma. Da alhamdulillah urang teh jalmi, jang urang teh jalmi. Alhamdulillah yang diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihannya. Khalaqal insana fi ahsani taqwim.
diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Ternyata diabadikan dalam surat Al-Kahfi, yang mana di sana diceritakan ada para pemuda yang begitu gigih cintanya kepada Allah, yang begitu kuat imannya untuk mempertahankan akidahnya dalam beribadah kepada Allah, termasuk mereka ingin diskusi, ingin berkumpul, ingin saling berbagi tentang ilmu, sehingga mereka meninggalkan kampung halamannya, bersembunyi dalam satu gua. Diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Ayah hiji sato, Bu, anu mana sato teh teu boga akal, betul apa betul? Sato itu hanya punya insting, punya perasaan, naon gitunya insting we. Tetapi sato itu malah menurut keterangan Ibu ya, sato itu bentuknya, jenisnya adalah seekor binatang yang kadang-kadang oleh kita dikelaskan binatang yang rada hese dalam bersucinya, yaitu punya najis mugoladoh. Betul apa betul? Gogog, Ibu. Gogog. Kan orang ini ngari papanggih jeung gogog sok rada risi nya punya. Betul apa betul? Takut meletak aja ya. Karena kalau dia itu meletak, Ibu, kata keterangan naon bahasa Indonesia teh menjilat, Ibu ya. Itu harus disertu ya, Bu. Tetapi itu seekor gogog yang harus disertu, yang najisnya mugoladoh, dengan tukang lantaran menjaga ahli ilmu, menjaga orang-orang yang sedang belajar ilmu, menjaga orang-orang yang cinta ilmu, padahal dia menjaga bukan dengan akalnya, bukan dengan penuh kecintaannya, tetapi karena instingnya ngajaga kumaha dalam sejarah. Padahal kita tahu nu ngaran-ngaranna sato mah teu aya nu dihisab. Betul apa betul? Betul apa betul? Sato mangan saukur bilatungan, jalma mah disagedengeun bilatungan balitungan, betul. Tetapi dengan wasilah menjaga ahli ilmu, menjaga orang-orang yang sedang mencintai ilmu, sakadang sato eta nepika mendapatkan satu posisi derajat di atas yang lain, bahkan termasuk di luar kebiasaan, karena menurut keterangan binatang itu akan mampu masuk surga. Betul apa betul, Ibu? Makanya orang ngadoa, Bu, sasarangan, mugia ya Allah ya Karim, ya abdi sadaya gaduh murang kali, ya murang kali abdi kersasarengan berjuang dibina dididik urang lain ngan saukur cinta nungguan, tapi urang hadir menyiapkan segala halnya, apatah lagi para dewan guru, bapak pimpinan pembina penasehat yayasan, bukan hanya nungguan tapi berjuang sekuat tenaga untuk mendidik babarengan urang ngadidik ia budak supaya jadi ahli ilmu. Maka semoga kita semua menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Betul apa betul, Ibu? Eta orang mau belajar tidinya lah sederhana. Da uspet mah naon disebutkan aja di Tasike santri kalong diajar ngomong. Abdi mah sokna pakuran teh eta we ce. Nya sato gitunya. Ngan saukur ngajaga dengan instingnya, jaba manehana nama cek paribasana mesing bebeakan ge da moal menang ganjaran, betul apa betul? Dan umatak menang ganjaran mah urang, betul? Tapi karena jasa na ngajaga ece mendapatkan kebahagiaan dalam keridhaan yang kuasa. Matak mudah-mudahan ecenya urang peras keingat banting tulang dibanting-bantingkeun, hudang isuk urang teh geus nyangu, geus nyetrika, geus nyiapkeun bekal, nepi ka ngabagi-bagi huap, budak kudu bayaran, budak kudu milu eskuel. Wah urang teh nepi ka loba kahirupan urang nu kaganggu ku budak, supaya budak daek sakola, supaya budak daek nyiar ilmu.
yakin eta bakal jadi amaliyah yang akan mendapatkan keridhaan Allah. Amin. Termasuk aja urang ge kudu nganuhunkeun ieu ka para dewan pengajar, Bu. Sabab karasa ku urang cek, karasa ku abdi teh boga budak teh satilu-tilu, Bu. Bae teh nanyakeun oge. Sabab abdi pernah ditanya di tongoh di lemburna Mang Nuris, "Heureui abdi teh, ya emak-emak nanya Ujang, pas gaduh bojo, atos, syukur, sabaraha hiji, tilu," cek abdi teh. Eta si eman wasana seuri, manyun ucuk. Ini teu nanya-nanya padahal abdi teh can anggeus ngobrol teh. Da si mana kaburu ngamek jeung ngajingkat. Tilu teh naon cek budakna. Betul apa betul? Tah karasa ku abdi cek boga budak tilu we di imah menilieur nya cek. Betul apa betul? Nu hiji dihudangkeun cukup ditoel. Nu hiji mah kudu digorowok, nu hiji mah kudu dicengkatkeun, kadang-kadang kudu diseblok cek. Komo ayeuna ibu sok para dewan pengajar ngatik ngadidik budak urang cek. Ya Allah, jabab ada budak urang teh keur meujeuhna remaja, betul apa betul? Keur meujeuhna pikaresepeun peureut sekolot mah. Betul apa betul? Keur meujeuhna boga kapanasaran. Ayeuna dibimbing ku guru nu mung jumlahna sakieu. Urang wae tilu siki meuni kuat ka asa bencar sirahna. Mineng nepi ka ceurik urang teh abrug-abrugan anak aing godoko. Iya. Betul? Ini dewan guru ya Allah harus mendidik kita. Komo tanggung jawab moralna besar, betul apa betul, Bu? Sok Ibu dipantau, dilihat, ditempokeun ku sararea. Ya Allah ya Karim. Maka kita doakan semoga guru-guru yang mendidik anak kita diberikan oleh Allah kesabaran, amin, ketawakalan, sehingga mereka mampu sekuat tenaga membimbing anak-anak kita yang pika sebelun ini, amin ya robbal, amin ya robbal. Sok kabayang Ibu, ya Allah, kamari we geuning ngecenya, urang keur naon, geuning keur Covid-nya Bu. Budak tekan cicing di imah daring, kan urang milu jadi guru liurnya Bu. Tapi kalau bak kolot anu teu bisa nahan diri, budak digebugan ku selang cai, nepi ka urusan ka jeung polisi, saking kurudak. Malah nepi ka ada satu kasus ibu naon membunuh anaknya gara-gara rudet unggal poe tatanya wae. Torojol budak teh maya ya tugas di sekolah tadi dina HP matematika cenah ieu teh bilangan prima kayak dagoan urang telepon heula beri prima cenah nya liar urang teh isukna teh geus datang deui maya kumaha tugas deui we ieu kudu aya bagi kurung tuh kurung Bapak sia loba bagikeun ka tatangga fotoan kan emosi urang teh malah aya budak bare tugas bahasa Inggris mak kudu nyieun carita bahasa Inggris tulungan mak kadiekeun sateu meni SSC teuing sa guruna Pak Anu kadiekeun lah ku mamah we kawe kumpulkeun fotokeun dan nulis eta saking ku keheul ceuk dedengean bahasa Inggris mah salaya deuan akhirna nulis the us the man the in the did the ka the saw dengon the moon the ding kirim ka guruna teh nanya eta naon hartosna Usman ini ka sawah ngangon muning salah gitu langsung saya ulah gagabah betul apa betul betul apa betul. Nah makanya Ibu pada saat pengajian kali ini kita hayu urang sama-sama kuatkan dan kokohnya mari kita sama-sama kerja dan bekerja sama jangan silih salahkan. Sabab dina wangkit ayeuna ya Allah abdi sok nalangsa komo deui ibunya ningali dina medsos ningali dina berita abdi mah teh ridho eta sacunga buuk oge aya guru nepi ka diketepel socana cek aing teh eta jelema teu gableb cedonya teu gableb cedo naon Ibu. Ya Allah, rek kumaha barokah budak, rek kumaha barokah ilmu atuh.
Ya Allah, nepi ka kitu. Matak abdi nepi ka nyeuna dom ibu. Loba budak nu culangung ka guru wanina lapung. Matak era bapa indung carerik bati kaduhung. Teng teng tong tau. Teng 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 tong tau. Wah, eta keur musik eta teh aja teh bari leweh. Da suku katincak ku pemain keyboard ibunya. Coba pada saat ini dekadensi moral sedang terjadi, Ibu. Kadang-kadang saya sedih kok seperti itu. Baheula mah boro-boro abdi keur ulin opatan, Ibu. Papanggih jeung guru gempeur ceun nepi ka abdi ngadapang dina dapuran hui. Ngarelas asup kana rungkun. Malah bodor abdi mah babaturan abdi saking ku gempeur papanggih jeung guru keur tadi tiung rok dikana sirahkeun. Assalamualaikum ya abi ya ukhti. Saking ku gempeur. Asa kumaha kitu reup geneuk rai pias rek ngobrol teh. Coba zaman kiwari. Banyak terjadi orang tua bahkan anak didik yang berani begitu tidak bermoral dan berakhlak kepada sang guru yang betul-betul punya jasa luar biasa. Betul apa betul? Ya Allah. Nepi ka guru nitah berjamaah didenda cenah. 50 juta si kehe. Ya Bu, betul apa betul? Sok atuh ibu ayeuna mah urang sasarengan. Ya Bu. Ya mah ayeuna usum geng motor. Betul apa betul? Nu disalahkeun teh guruna. Lah buaya bibir papanyang-panyang. Guru teh kamarana wae atuh. Naon wae gawe sapopoe teh. Pan ayeuna mah atuh kesejahteraan tunjangan ti pamarentah teh loba pisan. Baheula atuh guru teh tanpa tanda jasa ayeuna mah loba jasana. Kamana wae atuh nya. Ya teh guru teh udah kakalah tiktokan lah aja. Batur ngajar ya mah guruna kakalah. Entah apa yang merasukimu. Mas Ece era di masjid ya teh. Ah ya salah kagok. Saneh. Nah, Ibu sadayana nya. Jadi Ibu banyak hal seperti itu. Saling menyalahkan. Padahal urang lamun jujur cik Ibu, budak di sakola jeung budak di imah lila di mana? Di bumi. Matak ayeuna mah urang babarengan yuk sinyaah ka barudak. Bukan begitu Mang Ujun? Aduh. Ada wartawan. Wow. Tuh ibunya, waras Bu. Ya Allah, ya Karim. Jadi bukan untuk menyalahkan. Menyalahkan itu bukan solusi, betul apa betul Bu? So, ayeuna mah akhirna karena guru tersinggung ngomong. Haye, we nu disalahkeun teh guru. Cik ieu mah cenah Mang Uus, lamun rek mikir. Ari nu disebutkeun geng motor, eta budak boga motor teu. Nya matak disebutkeun geng motor ge boga motor ibunya. Cik eta boga motor budak ti saha? Ti kolotna leus. Da lamun kokolotna dibelikeun entok jeung meri, macan ngadenya ya geng entoknya. Betul? Aya geng meri aja. Peting-peting ke barudak nganungtun entoknya. Kalaluar ngabring di jalan. Raos. Pek. Makanya pada saat ini bukan untuk saling menyalahkan. Yuk kita cari solusi bersama-sama. Komunikasi yang lancar. Kalau ada apa-apa, mari kita duduk bersama. Tabayun. Ngobrol bareng itu lebih baik daripada pakekeh-kekeh. Betul apa betul? Ini solusi, Bu. Sebab memang jujur Ibu, kondisi pada saat ini Ibu, yang jadi guru mereka, anak-anak kita, bukan hanya guru di sekolah, tetapi ternyata tontonan sudah menjadi tuntunan. Betul apa betul? Sok, wasilah tontonan, makanya abdi masuk kikian yang rerencangan,
termasuk senior abdi, pendiri TV lokal Bu, alhamdulillah hadir. Ibu sadayana, upami kurang bade jujur, sok budak kurang ayeuna nahan nempo manfaat, nahan nempo mode Bu. Rek alus, rek hente, rek ngeunaheun, rek hente, nu penting mah mode. Betul apa betul? Contoh abdi boga dulur, bae teu nanyakeun oge. Ngaranna teh Unang. Unang. Anjeunna teh pakar dina ngadamel motor. Nepi ka saking ku ahli-ahlina, ku perusahaanana nepi ka di Jepang. Dititah diajar di Jepang. Kumaha carana nyieun setang motor nu alus, nu bener, nu nyaman. Bana kudu kumaha, jari-jarina kudu kumaha, rem belakang, rem depan, rihting kanan, rihting kiri, lampu depan, lampu belakang, diolah, bener-bener dipelajari supaya nyaman dipakai. Nah, betul apa betul? Coba ibu, ku tontonan rubah aja. Eta setang nu meunang adamal profesor dengan segala takaran ukurnya diganti aja make kolopetong cenah. Kenal pot geus puguh menang ngukur da diganti ku gomong aja nya. Tapi kalau mau dipakai broeng sakali ngagerungkeun anak hayam opat modar tah. Pas dur lohor ngariwat ka masjid aya abah-abah broeng da waos palsuna raraceleng geus. Sore-sore ngaliwat aya emak-emak, mak icih, mak omahnya. Ibu Haji Mas Ria, Ibu Haji Mas Turah, reka masjid ece da digerungkeun, broeng, da kulitna teh ngalumukna taneuh tah. Jadi di udagna lain manfaat deui usum ce. Geus puguh jalan teh loba tanggul da keur usumna geuning motor teh depek ece. Daya Allah lamun aya tanggul tadi gotong. Atuh balik timah teh ce lain ngeunah kesang badag kesang leutik ke memanggul motor aja nya. Kecelakaan gotong. Tuh, ini tanggung jawab kita bersama. Makanya anak kita harus betul-betul digembleng, dibina dalam dunia pendidikan. Dorong, dukung komunikasi yang lancar supaya anak-anak kita tahu ilmu yang sesungguhnya, mampu mengamalkan ilmu yang sesungguhnya. Betul apa betul, Ibu? Kahade budak urang teh asal ulah sina ini tungkul ka sakola teh. Kadang-kadang rapot oge tara dibuka-buka acan kewerek dikumpulkeun ditekan we nya. Nyare kumaha apal kana perkembangan budak atuh. Ieu mah geus aya nanaon kakalari weh nyalahkeun guru. Mari kita tanggung jawab bersama-sama. Betul apa betul, Ibu? Nah, makanya pada hari guru ini, karena saya rasakan, Bu, abdi budak gaul, Bu, jujur, arapaleun teu nu di imah ge. Tetapi dengan tangan cekolot mah tangan dingin guru yang mencintai saya dan memperhatikan saya dengan penuh ketulusan, maka alhamdulillah ece sanajan di Tasik ngan saukur gegedohna lamun kopi, sanajan di Tasik lamun di Raginang bubukna, lamun cau butitina, tetapi dengan didikan guru yang ikhlas, guru yang tulus, lahirlah seorang anak yang bernama Uspet nu alhamdulillah ceuk batur keur diajar manfaat keur nu sanes. Jasa saha? Jasa guru. Jasa Bu Empit, guru sekolah agama kelas 0. Jasa Bu Min, guru sekolah agama kelas 1 jeung kelas 2. Jasa Pamaman, budakna Ibu Nah kelas 3. Jasana Paunang KL almarhum kelas 4 jeung kelas 5. Jasana Ibu Dedeh guru SD abdi kelas 1. Jasana Bapak Hairuman guru abdi kelas 2. Jasana Ibu Imas guru abdi kelas 3. Jasana Padana guru abdi kelas 4. Jasana Pak Odi guru abdi kelas 5. Jeung jasana Pak Unang oge Panandang guru abdi kelas 6 SD. Tuh naik KMTS geus mulai loba guru abdi disebutan kabeh walah lila ibunya. Jasa mereka anak Mang Omon dan Cek Rodiah yang dulu tika sebelum ya tukang ngaheureyan batur
dengan kasih sayang dan cinta mereka, saya diarahkan di dunia saya, dati leletik resep ngobrol diarahkan we tuluy. Alhamdulillah nepi ka ayeuna jadi tukang ngawadul. Barokah seorang guru. Betul apa betul? Nah, makanya Ibu, saya berharaplah yuk orang sasarangan. Sebab kondisi pada saat ini Ibu, memang kata Om Iwan Fals saja Bu, pembangunan semakin tinggi, bagus, mewah, megah, jalan semakin licin, tetapi ternyata dekadensi moral, akhlak semakin morosot. Betul apa betul? Sok ya Allah ya Karim. Baheula mah urang keur leutik ngomong sompral nya di hadiahan jimat ngapung, betul? Abdi uih sakola neun sapatu di dapur, ditanya ku si emak, Usman ieu sapatu mohon mak nu uing. Jadi kieu naon sakali deui tu baheula. Termasuk abdi uih olahraga ke kelas genep, hayang nginum, haus, lulumpatan, rek asup ka dapur ti tajong kana naon kana Bang Barung. Keluar tina bibir abdi spontanitas cebet nying. Duka ausat, duka abah nya. Daya cek rodiah meni cepat tanggap, ditewak abi, dicekelan kumang omon, di baluran cengek bibir abdi, kuat kalada sehalata. Cicing abdi dina jojodog gata ditanya ku inung, ditulakan kapan to dapur. Cek abdi teh mak moal sakali-kali deui tidak Roma berlalajo sineron meureun. Coba kiwari Ibu kalau tidak ada kerjasama dan sama-sama kerja. Ayeuna mah ngomong sompral teh viral ngomong sopan teh kampungan. Kalau tidak ada basic aliyah, kalau tidak ada basic sanawiyah yang di dalamnya ada pendidikan agama, rek kumaha nasib budak urang, betul apa betul? Makanya tidak ada lagi syukur yang sangat-sangat besar. Budak urang ayeuna alhamdulillah lingih calik di sakola cekolot manu bernapaskan Islam nu pendidikan agama naseur, betul apa betul? Kan cek raihan ge tanpa agama manusia binasa. Tuh teu make agama mah kacau, kacau. Matak Ibu kudu resep budak di sanawiyah di aliyah mah. Da abdi alumni sanawiyah, Bu. Sanawiyah Al Munawaroh Cideres Desa Sukamena Kecamatan Sukaresik ayeuna baheula Sukaratu, baheula Pagerageung. Abdi alumni Madrasah Aliyah Al Munawaroh Cikarang Malangbong aliyah abdi ge. Bahkan abdi pernah di pondok modern Husnul Khotimah aliyah sarua. Barokah barudak di sekolah berpendidikan agama mah minimalna adan-adan wae mah lancar, betul apa betul? Sakalian di lemur aya barudak ngaji Iqra mah mampueun, betul apa betul? Sakalian di imah pembawa acara mah sanggupeun. Sok nu teu ngameu pangajian mah awak ngungkul gede, loba nu sagala teu apal tuh Ibu. Dititah adan nu teu pernah sakola agama, teu pernah sanawiyah aliyah. Adana teh geuning hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Itu kan ngaconya. Kadang-kadang cenah cek ustaz mah lagam aya alus, lancar adana lagam napi omongeun. Ini ya lagam adan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Cek ajangan ka Isya diwarah ku saha? Ku uspet di negara. Betul apa betul Ibu? Teu make pendidikan agama mariwah, Bu. Aya budak awewe geulis pinter geus gede, pinter umumna mah dititah ngaji Yasin, da gegerenengan soal nu keur maca mantra teh. Bismillahirrahmanirrahim. Salin. Wa salin. Wa salin
pelong ku ajengan teh. Wa nasallu solihin qanidin. Aya qanidin, aya solihin, aya aspirin. Awakna wungkul badag dasar agama Allah mariweuh. Betul apa betul? Oh batur wiridan subhanallah subhanallah subhanallah. Heuh teu pernah ngaji, ngadenge batur ngaguru era asal we gegara nyaman. Wis bodas wis bodas wis bodas wis bodas wis bodas wis bodas wis bodas. Wis bodas kan ngacaprak. Dititah maca sholawat munfarijah kena-kena bareng-bareng. Batur mah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanqariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustafqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Nu teu pernah sakola di sanawiyah aliyah mah Allahumma sholli sholatan kalimatan salatan wa sulawesi selatan wa Afrika selatan wa muluku selatan. Ini ke kutub utara paeh di kutub selatan cenah itu. Riwah cek aing oge. Aya budak awewe geulis geus boga jodoh teh tareh dikawinkeun. Ninina teh jeung bapana ngulem ajengan-ajengan dihaturanan di bumi bade hataman. Hoyong pangaoskeun enjing bade nikah meh lancar. Meh teh aya harangan harungan. Ai dititah teh terakhir sampai meh ngadoa si nengna. Neng coba ngaos 3 surat kulhu palak binas. Nuju. Atuh neng salawat teh 3 uihan. Nuju. Atuh neng mun parijah we sauihan. Nuju nya. Ari sugan teh nuju men, nuju teh begug tah. Nuju teh begug. Maka ibu sadayana pendidikan agama itu penting. Geus gede teh bakal boga sandaran, bakal boga landasan, bakal aya pangreg. Betul apa betul? Ya terakhir ti abdi-abdi di papagahan ku guru abdi ti leuletik diarahkeun dina pendidikan agama, yakin geus gedena rek jadina naon? Agamana bakal kuat, bakal mendominasi dalam kehidupannya. Betul apa betul? Lamun cek guru abdi mah Usman geus gedena engke maneh rek jadi ahli tanur, rek jadi ahli tutur, rek jadi ahli catur, nepi ka jadi ahli sembur. Pernah ngaji, pernah sanawiyah, pernah aliyah, yakin bakal dadasar agama na kuat. Amin ya robbal. Naon ahli tanur teh ahli ngawuruk ngadidik. Jadi guru sabab pendidikan agama na kuat, yakin dina ngawurukna oge bakal dijadikan wasilah barudak deket jeung Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Ena cenah budakna teh resep tutur, resep ngawadul, resep ngobrol, pasti geus gedena ku sabab dadasarna kuat eta budak dina ngomongna bakal menyampaikan kebenaran, penyambung kebaikan, menjadi pewaris nabi, jadi pembela agama. Betul apa betul? Sok nu teu boga dasar agama mah geus gedena teh pinter guminter, loba bohong, loba ngabobodo, loba nipu, loba nyilakakeun, bahkan loba maling teriak maling, sembunyi balik ke dinding, pengecut lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, kasakusuk mencari kambing hitam. La 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 la. Cik pagawean saha nu pinter kabalinger teh. Betul apa betul? Bu punten abdi sering diundang di lapas baik Tasik Ciamis, da loba nu palalinter di jero teh. Hararasep. Garulis da sugan mah artis we kan memeh abdi teh disambut ku grup Kosiwah nya. Bajuna ge saragam. Bulu panonna teh aduh meuni carentik bisa dipake neuneun saroja sakilo, raginang sakilo. Biwirna kuat ka amu cuy siga tas nuang marmot 12 Beungeut namanya bodas ditanya teteh nganggo bedak naon terbaru aus.
Auspet yaitu Rose Brand cenah nya. Abdi kayak kasilep sugan teh tamu undangan. Begitu datang teh abdi teh Tara al-badu alaina Amin sani. Halo aja. Ati penasaran naros kanu ngulem. Ya cek uleman di mana? Bari ngaharios teh nu di dieu cenah di jero. Ya Allah tuh. Ya. Betul apa betul? Matak mugia ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Budak kurang disakolakeun di sanawiyah di aliyah berlandaskan agama. Jadi tukang ngawuruk berdasarkan ilmunya Allah. Jadi tukang nyarios nepikeun kebaikan. Amin ya Rabbal. Termasuk jadi ahli catur. Ibu jadi ahli catur teh naon? Jadi ahli mimpin. Penting teh jadi pemimpin, penting teh kudu. Bahkan di antara doa yang makbul adalah doa pemimpin yang adil. Amin ya Rabbal. Maka saya berdoa semoga yang sekolah di sini nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi anggota dewan nu hebat, jadi jenderal nu hebat, jadi wali kota nu hebat, jadi bupati nu hebat, jadi gubernur nu hebat, jadi presiden nu hebat. Amin ya Rabbal. Betul apa betul? Urang teh butuh ku pamimpin. Yakin pamimpin nu tileuletik digemleng ku agama, digemleng dengan akidah yang lurus, maka akan menjadi imamun adilun, pamimpin yang adil. Amin ya Rabbal. Kudu aya pamimpin cenah. Betul apa betul? Nu terakhir jadi ahli sembur, Bu. Terakhir ya. Ari ahli sembur teh naon? Ahli kesehatan gitu lamun dina ilmu kedokteran mah. Atanapi lamun di pasantren mah meureun ahli hikmah ibunya. Geuning lamun sakalian budak hareeng kan sok datang geuning ngecek ka ajengannya. Ajengan hoyong dipangburakeun. Pun anak hareeng wae. Ajengan ya teh pun anak teh geuning hoy naon meuni gimpa salirana hoyong ditiisan cenah nya cek. Da ku abdi teh diasupkeun kana kulkas karunya bisi beku nya cek. Tah ku sabab digemleng ku agama jadi padokterna, jadi ahli hikmahna oge bakal teu leupas tina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi moal loba nipu. Jadi dukunna teh bakal duduk dan tekun cenah nya, ibadah bener. Lain mah lobana teh ngabobohong batur nya, Bu. Aya nu gering cenah syaratna ieu kedah diperhatoskeun. Ku hayam bodas, ku beas bodas, ku menyan bodas, ku lawon bodas, terus putra ibu nu parawan anu bodas. Ngacapruk ketemunya, Bu. Pasti dititah teh lamun nu soleh mah cenah ieu amalkeun surat anu. Betul apa betul? Ieu wirid, lain mah cenah ieu tah cenah ieu syaratna. Malam Jumaah putra ibu sinanae kana suhunan. Yang hareupna ngulon wetan. Naon jang jawab kanana? Eblek kewek ubluk kuwuk hong wilah hong sabaraha harga hong heng wilah heng sabaraha hargana seeng pakacika pakaber pakacika apakaber wala ngurilingan imah ecot biwirna kuat jadi karesek ecenya. Insyaallah Ibu, makanya pendidikan agama itu penting sekali. Kayak tawelah Ibu ti abdi mah sudah renghap ranjuk ya Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya berkah. Marurang kali urang soleh-solehah. Perhatoskeun ibunya karena orang tua yang baik itu adalah orang tua yang peduli kepada anaknya. Saur aktivisme anak urang teh kudu jadi sobat, kudu jadi anak, kali-kali kudu jadi musuh. Jadi sobat non, budak teh teu canggung ka urang teh curhat Ibu. Ya Bu, siap? Budak ayana naon ulah curhat ka batur mending curhat ka urang. Da saha kolot nu teu nyaheun ka anakna, betul apa betul? Ulah sok pedegong yang mah teu budak balik ka imah rek curhat. Kan itu lah gararaneng segala diomongkeun. Buku budak teh yang curhat mah abdi unggal ngaliwat di warung aya lalaki siga nu kapeureupeunnan sok kikieuan wae eta teh naon?
termasukkan ece abdi boga babaturan ke kelas 5 SD ece nya ya terakhir balik ka imah getihan ece sepa bangetna maya teh kunaon da teh ti kait teh gudawang di kampakna getihan oh men tuh jeung kolotna mah kan cek babaturanna mah sia teu nya Bu matak bog jeung budak teh sing deukeut ibunya curhatna mending ka urang betul apa betul sabab lamun kolotna menutup diri bisa bisi budak urang teh betah di jalan betah curhat ka batur saleuheung lamun bener cek babaturan teh lieur mah metereh leungit bese jeung urang tambah lagi tambah lagi gara-gara sebatang minuman tambah lagi bahaya seuceu betul apa betul lamun cek Iwan Fals masuk budak teh sina betaheun di imah ulah sina betah di jalan curhatkeun untuk para ruguh betul apa betul kumaha laguna teh ibu orang tua pandanglah kami sebagai manusia kami bertanya tolong dong jawab dengan cinta di jalanan kami sandarkan cita-cita sebab di rumah deng tak ada lagi yang bisa dipercaya oh ya bongkar oh ya bongkar nggak sah itu saja ibu ya yang bisa aku sampaikan mudah-mudahan manfaat bagi semuanya saya bangga dengan kalian adik-adikku karena alhamdulillah dengan sanawiyah dengan aliyah kita akan menjadi sesuatu bagi masyarakat amin ya robbal kita ada lebih dari sekolah yang lain ada lebih betul apa betul itu saja yang bisa saya sampaikan dari Irawan LP Sukaisi cukup sekian dan terima kasih buah tomat buah bencoy tamat coy makan bolu sambil cinukul I love you pul wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.